Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, gimana setoran untuk bulan ini? Udah ada? Meni asa cikeneh mayar teh. Ayeuna geus mayar deui. Wah, kopi heula, Wak. Wah, mantep, Jang. Tuna, Jang, nanya, Jang. Cik. Sabaraha deui cicilan teh atuh? 4 kali deui, cek, nu cek teh. Jeung minggu nu ayeuna eta teh? Henteu, cek. Jeung minggu ayeuna mah 5 kali deui cek teh. Tah, mayar nu cicilan nu kalima. Kade tah tuliskeun. Biasa teh beres-beres. Sakitu nganyuk ku Tupperware. Pan cek, nu hayang dicicil teh 10 kalieun. Ya, Jamet. Kumaha ce? Abi mulang ti payunnya. Atos beres ngaritna? Atos, Cek. Jang. Mantap pisan kopi, Jang. Tok ngopi heula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap deh. Ayo. Gila, Jang. Rasem kieu, Jang. Ngopi teh jeung udud mah. Meuli atuh. Pangmalikeun udud, Jang. Jurang garam 3. Aya pamulangan mah bae Jang Ujang lah. Wah, edan euy. Wah, 5.000 atuh. Kira ku aya pulangan. Kan bieu lamun aya pamulangan. Bae Jang Ujang. Aing mah. Cek, mana? Naon nu mana teh? Oce masuk pura-pura poho. Ieu setoran minggu ayeuna. Siga nama minggu ieu cuma bisa mayar. Teu bisa gitu, cek. Ntar kalau bos saya nanya gimana? Mun minggu harap didobelkeun kumaha? Kan ieu macam pernah telat bayar. Hari ece, pan saya mah lain petugas dinas sosial. Pan abdi mah petugas penagih hutang, cek. Ieu we cek, pami ace ayeuna teh acan bisa mayar, engke sore abi ka dieu deui. Ece kudu mayar. Iya ari teh asa anyar ngasa da. Tapi can pernah dicobaan seukeut apa henteu. Harku naon ti jelema teh? Jo lumpat teh. Oce mangan ngaluarkeun arit hungkul. Aing mah ieu cai teu hurung di rek masak erek ngumah badah teh ieu teh. Si Ujang ka mana di? Waduh, asa apa? Alas ya tukang kredit. Gawat ya mah. Asa apa itu? Alus. Isu keneh geus ngopi. Alus. Lain bantuan menerkeun cai mah kalau ka ngopi pamana itu. Apalan kamari. Arek diomekeun selangna dibersihan. Yeuh. Lamun geus aya caian mah geus moal nitah ka maneh oge atuh. Sok boro ngopina. Geus beres eta langsung menerkeun cai. Kau rek ngeunah-ngeunah aing.
Meuli lila, kita meuli rokok wae ge. Kalem atuh minum heula ieu saya capek, da saya teh lain anakin wa. Langsung cering ka warung, cering ka dieu. Butuh perjalanan atuh urang teh. Cai naon ieu teh wa? Pakai seger kieu, Pak. Oh, akso. Mana? Buru rokokna. Tahu Nah, 2 batang. tiga nama. Tadi murag di jalan, wa. Mata kerada lila tadi neneangan heula. Ah, sia mah anjing sok bawa waduk ayeuna naon. Tah, Aing meni kira ge sabatang aduh kapanggih we. Euy, ada yang jelema anu koret teh. kunaon ari euceuk nih haheho kitu. Alah sia, jika nama kapangiheun ya. Pokokna mangke lamun aya neangan euceuk bejakeun we euceuk pulang kampung gitu nya. Pulang kampung aya ceuk. Kan itu kan aya di kampung ceuk. Ah, pokokna mah sabisa-bisa we amun aya neangan Cijamet. Teuing gitu teh apal we. Oh, ceuk, geus we atuh. Ayeuna mah ceuk, pada teu kapal mah. Nyumput di dieu tah, di kolong. Heuh nya, euceuk nyumput heula. Anjir. Bau naon ieu teh euy? Aing itu Cak. Ninggal Cijamet ngaliwat, Aya naon kitu, Mang? abi ti kredit barang. Kaleresan ieu teh Cijamet teh tos 4 kali nunggak kana cicilan teh. Kebeneran pisan, Kang. Engke, akang mun pagi jeung si Jamet. Bejakeun kitu, abi ge milarian sami. Abi ge da boga hutang si Jamet teh tos 4 bulan. Bau naon? Ieu Tong molong ka saya tuh, Mang. Tuh molong mah ka ditu tuh. Hampura saya itu. ngantos atuh. Hari kitu mah abdi bade ka rumah Cijamet teh la. Kade Kang ieu. Tong poho. Oh, siap Kang. Ieu teh nu boga hutang saha? Anu pangnagihkeun saha? Ceuk, geus aman ceuk jigana ceuk. Sok keluar. Amana si Ece teh ceuk, aman ceuk. Si Ece teh. Alah sia. Naon ieu si Jamet mah ngabudaki. Bawa-bawa racunanku itu si Udin ieu euy.